Wa dzikrul hasanati sareng kaduana nginget-nginget ka pirang-pirang kasayan almadiyati nu geus kaliwat bil qalbi kalawan hate wala yadri bari teu nyaho si jalma teh aku bilat. Nah ditarima itu mate ayil hasanati tegas nama pirang-pirang kasayan amrudat atawa ditolak. Wana dieu nya atawa ditolak. Tah ieu terus we urang teh nginget-nginget ayeuna urusan kahalusan nu geus kaliwat. Bil qalbi euy, lain diucapkeun bil qalbi. Cacak-cacak nginget-nginget dina hate, urang pernah amal alus dina hate teh sia teh meuni teu inget ka aing teh nu pernah nulungan sia baheula teh. Baheula geus 5 tahun ka tukang. Hate inget wae, komo mun diucapkeun cacak dina hate inget. Ieu mun masjid urang da moal jadi. Pugungan sasak semen merena bari eta ge 10 tahun ka tukang. Bari urang teu nyaho, teuing ditolak, teuing ditarima eta kaalusan urang teh. Tah eta teh ciri jalma anu cilaka.